Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuringnya dina channel Dongsun TV. Anu sapertos biasa baris ngadongeng ngahibur pamirsa sadayana ku dongeng-dongeng pengalaman-pengalaman para mitra Sunda. Ayeuna aya hiji dongeng anu judulna Nu Ceurik ti Peuting. Ieu karya Pupujia. Anu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2836. Ayolah urang lajengkeun wae kana dongengna sok lah. Wilujeng laleson nya wilujeng istirahat, geura siapkeun cikopina, siapkeun leuteuna. Wilujeng ngadangukeun aya dongeng nu judulna Nu Ceurik ti Peuting. Wanci geus ngagayuh ka peutingnakeun, heuai geus mimiti kerep ngarelekna. Rek disarekeun keur ka kagokna setengah jaman deui oge beres pagawean teh. Gap leungeun kenca ngaronggong kopi nu aya di tungtung meja beulah kenca, suruput diinum geus tiis pisan. Kaharti dan ninyuhna ge geus ayat kana 3 jamna. Kolotrak ti para kapireng aya nu ngolotrak tariknaker. Teu reuwas teuing moal jauh ti ucing nu keur ngungudag beurit. Jaman kiwari mah lain beurit nu sieun ku ucing, tapi kalah tibalik pikiranna difokuskeun deui kana layar monitor. Keur jongjon ngetik aya deui sora, ngan ayeuna mah sora teh kadenge datangna ti tengah imah. Atrapisan sora nu leuleumpangan hareupeun kamar. Pipikiran jadi tagiwur, panasaran sora anu leumpang teh didenge-denge. Sidiknaker kajurung ku kapanasaran laju cengkat ninggalkeun kursi muru lawang pantok kamar. Panasaran didenge-denge deui nya wae siga aya nu leuleumpangan di tengah imah. Samemeh kaluar kamar, gap leungeun nyokot ka paneunggel tina beusi sagede pigelang budak. Ngahaja meunang nyiapkeun keur katempo kieu. Keketayepan ngadeuketan lawang panto, geus nepi tuluy ngahep-hep ngadedengekeun deui. Ayeuna mah nu kapireng ukur sora jarum jam jeung jajantung nu beuki ratug. Bulu punduk ngadadak ting sariak, bet asa aya nu nyerangkeun di kamar teh. Rurat reret nengetan isi kamar. Eueuhna naon ari lain foto kuring jeung pamajikan basa anyaran kawin. Aya oge lukisan hiji wanoja pamere dunungan menang masangkeun tadi sore. Keur ngaheneng antara sieun pacampur jeung panasaran. Kadenge ti lebah WC sora cai dikocorkeun. Teu eureun nepi ka dinya, da barang didenge-denge mah nu ngocorkeun cai teh bari siga tuluy dicobakna. Gejebur siga nu keur mandi. Saditinggalkeunna ku pamajikan teu hayang neangan deui nu lain. Loba eta oge babaturan kantor nu ngareremukeun ka si itu si eta, tapi da hate keukeuh can keneh merean. Nu ngadeuketan jeung ngaheroan oge aya, ngan duka geus sabaraha urang. Hate keukeuh montel ka si jenat nu ninggalkeun kuring bareng budak nu keur dikakandungna. Dina hate kungsi kedal rek sahirup samati jeung manehna. Moal rek udar subaiha tina janji. Hayang babarengan jeung manehna di dunya jeung di akhirat. Waktu lahiran nu dianti-anti datang. Si Utun ngan ukur nepungan sakedapan. Balik deui babarengan jeung indungna. Mun keur teu narimakeun mah sok nganaha-naha. Naha kuring teu dibawa oge. Geuwat disinglarkeun ayeuna mah di pikiran kitu teh. Aya kana bulan-bulana gering nangtung ngalang layung teh, sabada diupah apeh ka ditu ka dieu, mimiti bisa narimakeun kana kadar jeung takdir nu tumiba ka diri. Tapi keukeuh pikiran teu weleh montel ka manehna. Dina engkena hayang boga pamajikan oge, hayang kanu siga manehna, boh keukeuretanana, boh sikepna. Dunungan teh hariweus-weus pangmiceunkeun cenah lukisan nu aya di imahna. Waktu datang ka imahna, lukisan teh geus nyampak, dibungkus rapih satangtung awak.
ngan lukisan-lukisan naon-naon mah teu nyaho da geus dibungkus tea. Rek langsung dipikeun asa manglebarkeun, tungtungna mah lukisan teh dibawa ka imah, mun alus rek tuluy dirawatan pikir teh. Eukeur mah panasaran hayang ningali lukisan naonna. Sabada dibuka, horeng lukisan hiji wanoja geulis di hiji patamanan. Teu pati ngarti sabenerna mah kana pasualan suna seni teh. Ngan bareng nempo ieu lukisan bet ngadadak tuluy bogoh. Lebar teuing mun kudu dipikeun mah sakieu lukisan endahna. Tungtungna diampihan, dipajangna oge dipupujuhkeun di jero kamar. Ngahaja itung-itung ngabaturan kuring. Keketajepan kaluar kamar muruka WC. Paneunggel beusi beuki pageuh dicekelna. Meureun rampok mah. Asa pamohalan pisan aya rampok nyempetkeun maneh ngadon ka cai heula mah. Moal kitu nu gelo asup ka imah. Di mana jalanna? Geus deukeut ka pelebah WC, cep teu kadenge deui naon-naon. Ukur sora ketug jajantung sorangan we nu beuki kadenge jeung karasa ratug. Panto WC dibukakeun, geus kitu langsung ditejeh satakerna bari ngamangkeun paneunggel. Lebeng di jero eueuhna naon. Caina oge teu ngeclak saeutik-eutik acan, kitu oge tehelna teu baseuh-baseuh acan. Ngadadak jadi muringhak saawak-awak. Can oge reureuh kareuwas beut kadenge sora nunging ceurik-ceurik. Panasaran tuluy didenge-denge neangan ti mana datangna sora. Rada ngagebeg da geuning sorana teh ti lebah kamar kuring pisan. Bet jadi ingat kana jurig Kunti, komo tadi aya nu mandi jeung nyonyoo cai mah. Apan cenah Kunti mah kabejakeuna resep nyoo cai. Teg deui pikiran inget ka jenatna pamajikan nu hilang basa ngalahirkeun. Tina sieun ngadadak jadi sedih, buah-buah nu ceurik teh. Gura-giru muruk kamar bari babacaan sabisa-bisa. Lalaunan pantona dibuka, barang bray ngadadak rehe tarayana naon. Pikiran nu geus wani ngadadak ngarempo deui. Ret sabudeureun kamar taya tanda-tanda aya jalma. Ret kana lukisan bet jadi muringkak kebeg. Nah anu di jero lukisan teh bet bisa ngajak seuri. Kuring teu bisa kukumaha. Ngajengjen teu bisa usik teu bisa malik. Wanoja nu aya dina lukisan teh tuluy timbul kaluar. Siga jalma nu kaluar tina jendela. Mimiti leungeunna tuluy sirahna belengeh deui ngajak seuri. Eta wanoja teh geus kaluar tina jero lukisanana. Tuluy ngadeuketan, beuki deukeut beungeut narata. Kuak kuring ngoceak klep teu inget deui naon. Hudang-hudang teh masih nyampai dina kursi. Awak karasa nyereri lantaran posisi sare nu salah. Komputer masih hurung dina mode standby. Red kana jendela geus beurang. Ngareret ka balebah lukisan karek inget kana kejadian peuting tadi. Ngimpi atawa naon peuting tadi teh? Nepi di kantor kejadian antara ngimpi jeung henteu teh teu dicaritakeun ka dunungan nu mere lukisan teh. Sidik matak nitah dipangmeuceunkeun oge tembal dunungan. Kuring jadi era sorangan. Kawitna mah manglebarkeun lukisan sae-sae kedah dipikeun mah tembal teh melaan sorangan. Puguh bapa oge mangka meulina teh mahal ngan nyaeta si ibu jeung budak teu raresepeun ceuk dunungan teh. Piceun wae ngan samemeh dipikeun hadina ancurkeun heula ngarah eueuh nu mulung. Kuring unggek teu dititah oge arek dipikeun mah ngan ari lebah kudu diancurkeun mah asa teu wani masih keneh loba kasieun. Sieun jadi matak tur mawa mamala ka diri. Komo mun inget kana kajadian ti peuting mah palias teuing mun kudu didatangan deui teh. Cag pamirsa sakitu panginten dongengna nu judulna anu ceurik tengah ti peuting nyaeta ieu teh hiji carios anu dipasihan hiji lukisan ku dununganana piwarang dipikeun tapi kalah di Canaka Bumi. Duka aya naon dina lukisan eta teh? Mun saatos lukisan eta di Canaka Bumi malah sok aya wae nu nangis, malahan si lukisan teh ngajak seuri telah sareng keluar segalanya. Sakitu panginten pamirsa namidangi dongeng cuma hiburan imalahnya landong kulem pasosonten.
ngarencangan anu nuju leleson. Sakitu panginten tisim kuring hatur nuhun parantos manco. Hapuntenna bilhaya kakirangan sareng kalepatan diantos di video salajengna sareng di dongeng-dongeng salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.